Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, hah? Ngomong. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Sok deh. Tapi nggak jawab tuh kadang. Jawab, tak kudu. Tak kudu nggak jawab? Langsung. Nggak jawab lah. Jawab betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Wali Channel minta dukungan dan doanya dari rekan-rekan semua dengan menonton channel kami. Mohon dukungan dengan like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang ya, abdi bade naros perihal terjadina si Peki jeung Kang Ustad nih. Kumaha sih masalah nu salaresna? Coba pangjelaskeun supaya jelas urang ngabereskeunana. Ya, Ustad, emang abdi saksina. Abdi teh nuju lempang, ningali si Pengki, majarkeun tarik nibaran, ku cara nyembah tatangkalan. Ku abdi teh kadangu, tah ku abdi teh dilaporkeun ka Ustad teh nuju ngawiri di dieu. Bade diluruskeun carita nama si Pengki teh. Barang ku abdi duaan disampeurkeun, si Pengki teu narima. Majar teh ieu usaha aing. Tah, ieu Kang Ustad abdi teh resepna diiming-iming duit daek. Makanya Kang Ustad, dalam perjuangan pasti aya hambatan. Kamari hambatana ku hal perkara dunia nyata duit. Tetapi masalah duit ieu bakal ngagelincirkeun urang kana jalan kesesatan. Makanya penting sekali urang kudu memperbaiki niat urang. Hambatan sebesar apapun ulah nepi urang katertipu daya ku setan. Karena setan teh aya ti golongan manusia jeung golongan jin. Hakikatna Sepengki eta adalah setan anu ngawujud seperti Sepengki eta. Makana kudu tobat Kang Ustad. Entong nepi ka tertipu daya deui ku godaan-godaan seperti itu. Supaya beres masalah ieu, akang panggil si Pengki, suang bereskeun di dieu. Sabab manehna daripada tergelincir, tersesat, suang luruskeun di dieu. Mangga akang panggil di warung ku abdi gitu. Nyantos gitu cara nama. Ayeuna akang ditugaskeun panggil si Pengki. Daek teu daek mana kudu datang ka dieu. Di warung ku abdi gitu. Supaya manehna cuang arahkeun mana jalan bener, mana jalan salah. Sok mangga tayang si Pengki. Nyatu Tat, abdi pamit. Kang Ustad bade di dieu wae. Di dieu jeung abdi tos di dieu. Nah, sakalian nasihatan. Kang Ustad. Siap, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kumaha ya anak urang geus malam kadua cager-cager. Emang can cager? Can. Ya geus teruskeun we deui ayo. Sampai ka cager. Ieu urang geus beak gede ge. Berakun teh cager-cager keneh wae. Geus ayeuna mah kieu tambahan di 10 juta deui kan butuh sasajen, butuh naon eta teh kan aya jurigan teh, alus eta jurigna teh. Tapi bener. Sok ayeuna Cager. pokona aya duit 10 juta cager tah ieu. Awas lamun teu cager, urang dilaporkeun ka Pak Ustad. Ayo siap. Ya Pak Alek, siapkeun we lain mah 10 juta. Ieu jurig teh sakti pokona mah bisa nyagerkeun teh nyagerkeun si Hasan. Bisa ayeuna mah sok. Pokona siapkeun 10 juta we. Geus, urang disiapkeun 10 juta. Ayo, pilih. Ayo buru. Buru apa cager? Oh, iya. Tak bener
bisa sedih ke bola, ibu udah kerja mana yo? Si Adi kuek dibawa tangga keramat. Set. Ai saya kapok-kapok kamu udah cager-cager gue di bawah di kamu. Urusan saya jeung urusan saya naon sih jeung aing sih Jep. Lain masalah urusan aing, ini karunya udah gede ka jelema. Ya jeung sia. Ustaz saya ku aing eleh komo di sia ku aing. Tidak. Kembek untuk didengan si Jep. Ya, akhirnya dipanggil ke Ustad. Aing teu nanya yang sia. Rek naon sih sia urusan jeung aing sih sia. Ustad nanyakeun sia. Ditonjok ku dadana ku aing ieu. Sok. Sia bejakeun ka Ustad sia. Lamun sia teu narima Ustad sakalian dilalap ku aing sia Ustad sia. Bayakeun wae jeung ka Ustad. Bejakeun waktu dibejakeun sia ku Ustad Komeng. Bejakeun sia nya. Si Jeffrey naon teh Ustad deui. Emang aing sieun ku Ustad. Bawa kan ini. Jep, siapa guna Jep? Injak Thailand Jep. Si Amro jadi download. Si Amro juga dia apa? Wah, saya mau nges mendingan jam berapa saya? Yuk. Minum. Lain ku Kang Ustad. Si Jeffrey. Oh, yang si Jeffrey. Ayo, Jep. Minuman Jep. Si Pengki nang tangan Ustad. Ustad tidak kadar itu. Nang tangan Jep. Nang tangan. Abdi ditonjok Ustad. Waduh, geus keterlaluan di si Pengki ya. Terus kumaha dia datangan atau kumaha ya? Mending datangan wae. Ayo nggak saya datangan. Datangan. Si Pengki ya diantepkeun mah bisa-bisa ngalunjak ya ka urang ya. Ayo, mending datangan ayeuna. Itu carana si Pengki kudu diberi pelajaran ya ka Ustad. Ayo cong sampai ke mana? Ayo. Ayo, sok. Tah. Ayo sok. Ayo Pak Alek. Sok sing ada lobaan ini mah. Ya katipu, ya kaliru. Ya katipu, ya kaliru. Sing yakin sok. Sok sing yakin Pak Alek. Sing yakin Pak Alek. Sing ada lobaan. Ya katipu, ya kaliru. Ya katipu, ya kaliru. Lu yakin ya kata tangkalan dia bisa nyagerkeun si Hasan? Ya kaliru, ya katipu, ya kaliru. Ya. Ayo balik terus balik. Ayo terus balik. Ya katipu, ya kaliru. Katipu, ya kaliru. Ya kaliru. Assalamualaikum. Ya kaliru. Ayo terus balik. Ya kaliru. Ya katipu, ya kaliru. Ya katipu, ya kaliru. Iya, mulai deui wae si Pengki. Geus sia di wae. Rek naon sih sia ngurus-ngurusin aing? Sarua di si Jepri manggil Ustad. Emang aing sieun ka Ustad sia? Ayo terus balik kita didengekeun. Ya kaliru. Ya katipu, ya kaliru. Balik. Bareuna ta budak. Hadilah. Rek naon sih sia urusan sia? Hah? Hayang naon sih? Ente mau tobat. Tah, Ustad aing mau Ustad. Geus tong urusan yang aing pokokna mah urusan sia we. Sia ngomong di ka Ustad di sia mah geus pokona urusan aing ieu mah. Ah, Tad, ngomongna kitu wae si Pengki. Coba atuh. Ayo Pengki, coba nanti. Sebelum anjeun maut. Ieu urusan aing nya. Erek pae, erek naon pokona eta urusan aing. Ngarugikeun sia henteu, pokona ieu urusan aing. Sia pokona geus mararangka teh ka ditu. Ieu urusan aing. Sia boga dalil kan? Aing boga kieu tah. Shut tah. Nah. Sia boga teu ka sia ieu. Hayang teu ka sia. Hah? Maksudnya kumaha eta? Heeh, setiap hari ku aing dibere 100.000 kamari
tah si tangkurak ieu mah daekeun. Coba sok Ustad atau ditambahan deui. Tah. Tah sok. Betul nih Mang Pengki. Ternyata tidak ada. Itu peryogi masalah apa sakit. Intina Mang Pengki ya jalan sesat. Kudu eureun ya. Daripada umat bawa kena kesesatan ke Mang Pengki. Ada tobat moal sia. Ustad aing karak mengke sia moal bisa kesogok ieu mah moal era ku duit. Ye, sia Jabri. Sing ngrendahkeun aing. Aing ge ustad deung. Tapi ente meleh ku duit. Ente mah mata duitan. Kamari eleh duit soten. Ayeuna moal. Guys. Ya moal ada yang saya Ustad aslina. Guys, tong beresin ayeuna masalah si Pengki. Yang penting si Pengki beres heula ayeuna. Berarti sia geus teu beuki duit ya. Berarti sia ngajak ribut jeung aing teu. Lamun sia ngajak ribut aing, cok teh ngata anu bieu aing sok. Nu bieu, cok tah. Tutung ya. Tutung pasti mah pipina. Tutung. Alah, teu bisa ngaliak teu bisa. Aduh, tapi bohong. Si Pengki jagoan. Ini tutung sa pipina. Tan balik lah. Balik lah. Balik. Tenang. Berarti urusan aku udah minta ke Allah Subhanahu wa taala supaya takluk ke orang. Nah, sok sia boga naon deui ayeuna. Karak cuma dicabok aing. Kamari bedog ku aing ditewak ku aing, dilamot sakalian ku aing bedogna ge. Sok sia boga naon deui. Teu tanggung aing sok ya. Sia Ustad aing preman aing di sok. Ayo sok. Geus kieu Pengki. Sia boga ilmu setan, aing boga ilmu Allah. Lamun si Hasan cager, sia kudu nurut ke aing. Sia kudu nuturkeun kana pelajaran aing. Moal aing mau ngilu-ngilu ka sia, aing merek nyembah ieu tah nyembah naon? Nyembah tatangkalan aing mah. Moal aing moal. Wah yang dibuktikan ayeuna si Hasan. Lamun sia rek ngageurkeun si Hasan nya, ansik sia ngageurkeun aing merek nyembah ieu tah, nyembah tatangkalan aing. Alek, Hasan, ke dieu. Tah, sok aing berekeun tah, si Hasan tah, sok. Itu si Hasan. Oh, Alek. Oh iya. Cicing. Coba Abah. Abah. Salah, abah saya mana itu tuh? Nah, Pengki, wah yang dibuktikan bahwa ilmu Allah mah bisa dielehkan. Si Hasan cager ayeuna. Ayeuna ente kudu nurut ke saya. Nah, musik. Pokoknya aing mah ngilu jeung sia aing mah. Sok we, aing rek mangkat aing nangan deui aing mah. Wah, Ya saya benar sih Pengki. Ayo, ini kan orang balik. Benar. Ayo balik. Poho nuhun Pak Ustad ieu murang kali abdi teh atos sembuh Pak Ustad nuhun pisan ka Pak Ustad. inti nama iya atas kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna nama Pak Alek ngadoa ka Allah, nganuhunkeun ka Allah. Perbanyak istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Semoga ia jadi aya pelajaran bagi orang bahwa orang teh kudu sujud patuh ka Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah itu makhluk tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Orang seserangan.